Ieu Arif, jalemana repehan, tilok loba omong, tapi murah senyum. Tah, lamun ieu Ekong si playboy cap bayawak, anu ganteng, tukang ngabucin, telaku manggih awewe geulis, langsung bogoh. Tah, mun ieu Pian, ganteng, bager, tilok sombong, ngan hanjakal, jomblo sabun. Tah, ieu Ati, kabogoh Ekong, anu geulis, manis, bager, ngan gede ambek. Ieu mah ngan kabogoh di video doang, Dik. Nah, ieu Ayu, gebetan Arif, cuma bakal ditikung ku Ekong. Kalau bina eta Ekong. Ayo motor, tengenaheun di bawah aing mah ampun. Batu batu gudul tolol motor tah. Amat. Bukan budak lah. Sugan daraekeun ka dieu. Oh, nenyom ya naik Arif. Kemana ya budak? Naon? Oh, tuang ka Halo, Oh, ya, halo. saya ke di mana? Aing keur di jalan. Naon? Oh, keur di jalan. Ka dieu, ka TPN. Aing sorangan bae. Geus Monas bae sorangan. Oh, kayak kadinya kerjaan ya, jeung Ekong. Kayak nyusul. A few moments later. Aing kebal-kebal teuing budak. Beramat ieu budak. Spirit deui. Oh, neng. Teu tukang, jemur sabun serangan be. Iya doang tiang antena dulu serangan si Pian nih. Aing mah. Ayo orang baturan lah ka ditu. Mana ieu budak? Kebal-kebal teuing aing nangguan kesal supaan di dia. Akbar. Oh, sia. Aduh, goblok mah. Jomblo sabun terangan mah daripada di dia. Jomblo sabun aing. Kaget teh aing coplok. Teu kesel di dia serangan bae. Tapi disebut yang Monas mah di dia serangan we nya. Ledek bae sia bego sia ge jomblo lah saruana. Motor sia mana kok? Itu tuh. Mana? Itu. Wih jauh amat sih anu maling kayak motor. Nya goreng. Goreng aing mah teu jomblo, emang sia. Ih ngaledek bae bangsat. Pindahkeun dia, pindahkeun. Oh, kan pindah kendalanya. Anu maling naon. Wih, saya kebal amat aing karesel di dia. Kabrag supaan deui sia mah. Aing mah tes nganter si Arif ketemuan di lame jeung cewek. Wih, ketemu anjing saha dia si Arif. Wih, Rek, ketemu anjing saha? Wih, ketemuan teh ngajak-ngajak aing. Biasa jeung Ayu anak tenjo. Budak Tenjo. Oh. Tenjo belah mana dia sih? Tenjo kan luas. Deket Uduk Marmah. Duduk mah. Oh. Wih, Kong, kumaha eta cewekna bagus teu? Lah lumayan sih di bawah undangan mah lewat hareup. Oh, undangan malah tukang ieu. Biasa deh eta beungeut da ulah kes bangkong ceuhai teh. Bagus kan aing bangkong cai daripada sia bangkong galau. Eta sia ngomongna ka babina, ampun. Ngarakota di sinaon? Ampun amat di pom bae. Masya Allah, kok kosong ge dibikinan ka aing.
Atuh lah rokona kosong jasar wajang hatena kosong karena lagi pejuang galau. Di sini ondak karena datang ngaledekan aing. Aing mah di dieu ge hayang di baturan malah diledekan. Kababina di babaturan. Heuh. Aing. Terus yang di baturan. Najis. Wait. Woi, rep. Ini bogoh eko. Oh, iya. Oh, itu nih kabogoh sia kok. Iya, jadi mah kabogoh aing. Yang tentu itu keselen kabogoh sia. Oh, atulah pun tiangkeun. Kenapa dia? Kerulin lah, aing di mah bete serangan baik. Si bete kunaon tuh? Bete lah, si kabar cerita. Pajar aing siang setuju na. Ih, sia yang kabina-bina amat ngomongna eta sungut. Eta banget. Biasa be, geus kurung batang anyar bae. Aing ngomong sadek-dek aing disarwakeun jeung kurung batang. Emang aing awi hideung. Ih, sia ngacaprak bae, doang tukang ketoprak. Lah, geus saya urang mending ka ditu tuh. Ka pasukan jomblo sabun. Tah hayang aing mending balik. Balik lah. Ih, gede ke mana? Gede-gede ih, sia aku ambekan ih. Hatu aing teu ambekan apa meureun. Penting enak kulinya. Allah tutup. Asa ini balik. As. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. Dulu namun kapanggih kabogoh na. Kuprut. Oh iya, udah mah bahagia. Apa nih kamu? Ih, budak laleuleuskeun. Lain mah senang. Lulus lah kabogoh aing. Marah sia mah lulus ya. Mangkana sok ulah ngaledekan batur, hakan tak kusia roro. Nah ini sudah balik. Beriting separarek ya. Kamu saya lah. Ya ekong banget nangis keskoran lecek. Kamu saya lah balik. Jengis burit. Woi, ayo balik. Sama balik itu. Selamat. Moalah, bebe bayi lagi eueuh. Kes tai aja. Ayo lah ya balik. Ieu motor bae teh nyawa ka jelema keur kasaluran ya. Kabelah teh disambungkeun. Ih, oh ieu kabel aku nyari sabung. Hirup sia. Ah. Lah aing mending HS boga kabogoh. Kabar cerita. Ka sekali kapanggih. Hewaeun. Aing mending HS. Enak ulin lah, kayak mah kabogoh aing, ya kabogoh aing ngambek bae di TPN. Aing banget geus teh diragukeun deui ya lah, mal mungkin eta bebe aing teu bogoheun ka aing, bakal bogoheun bae ka aing malah. Atuh aing teh leboy cap dayawak. Lah, aing telepon dulu lah kabogoh aing. Sasia penting nelpon aing ngaganggu aing bae. Halo. Ya, halo. Ayeuna sia nelponan aing. Penting. Aing kangen ka sia, neuk ulin ka apa ulah. Lah sia kangen. Kapanggih di TPN pihewaeun bae. Kabar cerita nyaho-nyaho aya di TPN be. Siga siluman bae. Astagfirullahaladzim. Si ulah salah paham tadi aing ka TPN ge ditahan si Pian. Geus lah aing mending HS ngaganggu aing molor bae. Heh, iya sih kabogoh aing marah beneran dulu main PPN be. Beneran nih mah marah. Aing mending ulin ka mananya. Ulin kayak masih ayu be lah kenalan si Arif. Kemana ya cina nomor barang ulin?
Tapi bae nomor WA nama ko geus dibikeun ja ka manehna. Sampai hate aing dibikeun ka manehna. Aing telepon si Ayu lah. Bisi na rumah doang aing ulin. Ih, nomor nelpon ya. Halo. Iya, halo. Dek, nak ulin kajian apa ulah? Hoka kadi be, ti tadi geus nongguan. Oh atuh, kudang kakak berangkatnya tadinya. Hoka kadi be. Berangkatlah, siap-siap sabarina ke warung. Bukan ayah jam bersagun dekat ledekan. Mang. Beli, Mang. Hei, siapa beli naon? Beli permen, Mang. Nyokot punya serangan, anggap warung kurang. Jangka wacina, Mang, jangka wacina. Beli kuaci jeung naon dia. Jangan anjang lah, aing kanjang kayak bapak bohong Ih, aing. banget sabun kos itu nganjang bae. Atuh aing bukan selaku. Semangat lah, aing berangkat. Nganjuk dulu nya, nganjuk lah, nganjuknya. Lah sia. Nganjuk lah. Utang bae, banget bae ganteng dong. Iya. Kalian do sarap. Coba tabun sing ngarulang we dulu. Nyisira dulu kegantengan. Dulu bungkus panci ge. Apa bina boga baturan, ampun. Emang sana kemana mulai kawaci jeung permen? Anjang lah, jangan ngomong ke bogoh. Emang nasi yang bogohan jeung gubi. Ih, gila ieu mah, ih gila. Aing ngilu ge. Ulah lah, saya ulah ngilu. Emang saya daek jadi obat nyamuk di ditu. Anggus ka disa ka diteram mabur. Oh, aing mabur, tang aya mah baturan yang sia. Ih, gila ieu mah. Agar. Aing lepon heula nya cepet sabun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Tadi asup. Adio. Duduk di mana, Dek? Tuh di bangku ah. Oh, di bangku. Kirain di pelaminan. Iya, bisa baik. Oh, atuh, aduh. Hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis. Dek, eta horde mau ditutupan. Kunan tuh ah. Bisin aja ngintip. Nah, aku ngintip. Orang penjol lah. Oh tuh, deh tutupan. Aku pesangan. Oh iya, Dek. Wajahnya tenang hukum. Kanjeng ya ah. Dek, kalau sholat pesangan. Karena ada kau yang buat saya nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan, jauhkan saya dari keraguan, ada yang sanggup. Aku dengnya, dia nyokot cai minum bulan. Oh, atuh. A few moments later. Tak, caina hampura di handap sama meja. Oh, Dek, tenang. Dek,
bukan sesuatu. Boga nantu ah. Permen. Kok nih ya? Karena kamu cuma satu nggak ada duanya. Ah bisa main. Pasakan ya. Oh, apa second? Coba. Aku sayang kamu. Coba adik. Aku cinta kamu. Ih, sasi ini nelpon. Ganggu aing bae. Nyaman ke bahagia. Saya menganu telepon. Iyalah budak babaturan ngajakan bisnis meureun. Geuring ya kalau rela. Ngangkat telepon heula. Halo. Iya, halo. Siapa di mana? Keur di imah, Neng. Oh, di Imah. Longges atuh, yang dek SD. Ih, kabogo aing lagi di paehan bae. Kirain aing mah kangen ka aing gitu penting-penting nelepon. Ih, situ pengadat. Aman, bayawak aing keur di Imah mah, aing bisa HS. Dek, kabar istilahnya? Nah, kemana tuh buru-buru amat? Eta budak cenah ditahan bisnis naon mau ditahan balik aing. Oh, atuh aing dek balik mah. Balik heula atuh nya. Còn giờ sao bây còn Sanarkan lah. Ingat-ingat video juga. Aduh. Kamera roll action. Nyom. Kalian kamu bawa aku tau? Action.